hadirin Ibu Haji sareng Bapak Haji teu weleh musyawarah berang peuting. Kumaha pikudueunana? Kumaha picaraeunana Gusti iratna mintarsih teu tiasa diwagel kitu mun cara wayang. Dedeh teuing ceuk Pak Haji Hasan nya kumaha piakaleunana. Kumaha nyareatanana kulantaran akang ge bingung ieu teh anak teu tiasa diwagel. Majar menang-menang laraya tiniran yatinira. Majar menang-menang laraya tinira yatinira. Satria Tanang Betara nongenang nongenang dibulak dibalik musyawarah ya kumaha geus aya amek geus aya renah diemutan deui na kumaha waris ti Allah lengleng resmi kang sapisan awor sulin raya katon pawarsa nongenang. Para hadirin anu akhirna jadi kaputusan ieu musyawarah Ibu Haji sareng Bapak Haji. Jadi ieu barudak teh kajen teuing kawin isuk pegat sore urang tikahkeun. Sebab beratna mintarsih Pak lamun diwagel Gusti bilih kumaha ona. Da urang teh kagungan putra hiji-hijina. Sumuhun ne. Ayeuna mah kieu urang ngadamel serat teh. Mangkaning ieu anu nyuratan wae karatna mintarsih teh ti kantor urusan agama ne. Ieu teh nu bogoheun pisan mesing bapak ge cocok. Kahiji budak ngora beunghar geus jadi haji. Ai budakna teu kersaeun kumaha atuh. Ayeuna nu baris ngawinkeun teh meureun naib ti kantor urusan agama. Ayeuna mah suratan we penting kudu datang ka dieu. Dina amplop surat penting jeung duit 500. Karman ka dieu. Naon Pak? Ieu kumaha carana ratna mintarsih jeung Si Ahmad ieu? Yeuh, cek Karman carana mah paehan we Si Ahmad. Ih, salah. Bahaya man. Ayeuna mah kieu kajen teuing kawin isuk pegat sore, urang kawinkeun. Sumuhun lamun bener kawin isuk pegat sore kumaha lamun nepi ka engke? Ih, kumaha jodoh eta mah. Ieu surat bawa man ka kantor urusan agama. Mangkaning eta yeuh nu hayangeun ka si Neng teh keun we kumaha akal aing engke cig bawa surat ieu. Pak Karman lempang mamawa surat sapanjang jalan eta hatena majengkel bae. Jadi dewek anu capek, dewek anu satengah modar deh dikebugeng si beureum ieu. Di jalan oge budak air aja di jalan keur main kaleci diliak terus. Sebab Karman geus paehneut hirupneut. Kasal datang ke kantor urusan agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala kantor urusan agama ningali si Karman datang teh wauheun Pak. Ieu teh seolah-olah tadah parentah nu geulis. Wah, jadi ieu kawin ieu. Sebab aing sabara-bara kali nyuratan culuk jigana kana waktu ningang kana mangsa. Aya naon mang? Neng, aya surat cenah ti Mama Haji yeuh. Alhamdulillah. Jodoh sarua jeung pati ieu. Pikiran kantor kepala kantor urusan agama mah jelas ieu teh mah teu masalah aing urusan nu geulis jeung aing ieu. Barang dibaca ieu surat dina suratna henteu panjang lebar anjeun penting kudu menghadap Mama Haji dinten ieu jam ieu menit ieu. Kalayan Mama Haji hatur lumayan ieu artos Rp500 zaman normal. Waduh, cek kepala kantor ieu teh dasar pimitohaeun beunghar ieu rupana jeung meuli ka meja ieu. Mang, pokona saya haji kuring ge anggean sagala mah. Hayu Mang urang siap keur berangkat ye. Keun cek Karman dina hate ieu jelema gelo hiji ye. Keun antep. Arangsana manehna meureun rek dikawinkeun. Eta pana ibtedang los ngangge sorban
angeanana nupang saena eta diange barang lempang sapanjang jalan eta rahayat pada naros ka bapa naib pa bade angkat ka mana panaib geus poho nemalanana teh jang jodoh sarua jeung pati jodoh wah cek Arman edan hiji paladirin sadaya barang dongkap ieu panaib ka Pak Haji assalamualaikum waalaikumsalam nuhun neng katampi ku Mama Haji Pak Arman terus kalebet ieu panganten ari jodoh sarua jeung pati henteu tah ieu masalahna mah cek panaib Pak sapan dapat abdi sapangatahuan abdi jodoh mah sarua jeung pati sebab rahasia Allah gitu. Oh jadi bener jodoh mah sarua jeung pati teu bisa diganggu gugat deui laras lain menang sabisa-bisa manusia tapi ngan ukurnya reat urang mah tapi anu nengtukeun ieu Allah. Oh sumuhun kitu neng katampi ku Mama Haji jadi jelas jodoh mah sarua jeung pati tah ayeuna kieu kasep ainu hoyong mah ka putra mama teh karatna minta si seueur malah anjeun tiap bulan nyuratan bae kulantaran cek anjeun ge jodoh mah sarua jeung pati kumaha atuh ieu putra bapa teh ka tukang kuli macul jodohna eta panaib meuni hararejo lain bariru lain awak aduh kapalejog parang saing-aing nu rek dikawinkeun kulantaran cek anjeun jodoh mah sarua jeung pati kumaha atuh jodohna ratna minta resih kangaran si Ahmad panaib meuni prat-pret-prot pala saderek bingung taya hinggana nah cek Arman karasa jodoh kapanggih tah kapaksa ditikahkeun Pak nu mana awewena ieu Pak pamegetna ieu can nu herang Pak ieu nu beureum ieu suka neng dikawin ku Mang Ahmad suka kunu kopeahna beureum suka tukang kuli macul suka terus menya aya nanyaan eta ka kopeah ngawinkeun anu akhirna nu geulis ngamuk Pak geus panaib beureum kuring teh lain budak tumahireun ngahadiran nikahkeun sabara-bara puluh kali karena dibawa ka kopeah sakali suka kuring tetap suka tetep pisalakieun abdi sanajan anjeun gara rining ge kumaha tuh da teu aya waris lamun pangurus maneh kawinkeun lamun lain pangurus gara init waduh jodoh deui wae kapanggih ieu anu akhirna kapaksa ditikahkeun Pak beres nikah panaib ngorolos Karman ngorolos Ibu Ramana mangorolos ka kamar Pak tempat tidur lamari naon rupa anu aya dina kamar ratna mintarsif diangkut kabeh ku sebab teu satuju boga minantu goreng teu boga harta kakayaan dina kamar teh aya samak hiji jeung bantal hiji alias anggel tepati di ropea nu geulis teh ku Ibu Ramana ngecelak bae cipanona ratna mintarsi Ki Ahmad teh kitu asal peuting pala saderek dikir bae kanu kawasa boro-boro susukaan Gusti dadeuh teuing dasar kolot istuning manang kana harta kakayaan pedah-pedah aing aya waris jeung jalmi anu teu gaduh sakieu geuning karaosna aratani badunya wa intala umru wa nala minadunya sururan wa an'ama kabanin banabunya nahu pa aqamahu falamas tawamakod banahu tahadama neng
tos wengi gara bobo geulis ku sedih cenah Pak kalingkeun nya pitutur ka sakabeh madulur-dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur neng gara bobo teraos wae cenah Pak ku sedih abdi teh rumaos meureun kuduna mah nurut bae ka kolot da kumaha atuh da waris sabab urang bakal mati nyawa dipunutku Gusti panan kudu hati-hati ibadah masingku mati karasana kersakarat kaduh Bapak kaliwat-liwat kana ibadah ngaliwat mungalampahkeun salat Kang da manusia mah moal salanggengna di akhiratna Kang nya sumuhun gara bobo tos wengi kaduhung kaliwat langkung hanteu nyembah makayang agung sakarat nyerina langkung Bapak urang teh teu bisa embung neng bobo teraos Pak paladirin ye gelisah naratna mintarsih sapapait sama manis parihatin rumah tangga teu diropea ku inung Bapak anu akhirna kurang leuwih 2 sasi ratna mintarsih salirana ngajang jawing tuna ratna mintarsih kacaritakeun sobatna ieu Pak Haji Hasan jelema beunghar di hiji daerah bade pesta ngayakeun hajatan nyepitan putrana terpaksa undang-undang ke seluruh kahadean manehanana termasuk ka Bapak Haji Hasan sajabati surat undang anu ilahar biasana ditambih ku serat dina seratna teh Kang Haji dina tanggal saanu bulan anu abdi teh bade nyepitan putra kirang langkung abdi hajat teh 3 dinten 3 wengi ngan abdi teh teu manggil wayang teu manggil topeng teu manggil film abdi teh ngangkir genep ulama anu diangkir waduh bener ya Parman ya dulur aing nek hajat ya jelema beunghar ya pan biasana jelema mah lamun beunghar jeung beunghar lain dulur sapeujit ge sok jadi dulur tapi sanajan dulur sapeujit lamun susah teu wauh Pak tapi sanajan deungeun lamun beunghar Pak lamun katemong ti jauh keneh rek na tamu ribut mener-menerkeun kursi tah kitu sifatna manusia teh kuat talatah anu susah mah bejakeun aing eueuh anu akhirna Pak Yeki Ahmad anu keur susah payah jeung ratna mintarsih Pak Haji Hasan keur gunem catur ieu rencangna jalma beunghar bade hajatan ceuk Pak Haji Hasan man gancang ayeuna ka pasar kebo meuli kebo 3 mah kerondangan ieu mangga juragan berangkat meuli kebo barang beres tak kebo ararageng 3-3 anu maksudna rek kaonangan eta Bapak Haji anu akhirna babadamian musyawarah ieu teh kebo kumaha carana ceuk Pak Haji man waktu geus deukeut ieu wayahna kumaneh ieu kebo bawa norobos jalan leuweung lamun maneh berangkat janari jam 3 tengah peuting janari ieu datang ka ditu pasti jam 4 sore wayahna we neangan anu ngagiringkeun jawab Pak Karman hararese jalmi ayeuna mah Pak
si Ahmad we dah nu aya ai daekeun nam ceuk Pak Haji deh teu daekeun ge urang seret we jelema kitu ieu da pinuh ku sentimen teh ngan kieu pokna Pak Haji man lamun si Ahmad daekeun koma sia nya kajenteng betus dina inung suku koma ulah betus dina sungut aduh aing teh era boga minantu model kitu moal cenah Pak deh ku abdi rek disebutkeun jelema kulipang bangorna we dah antik paladirin ieu teh Ratna Mintarsih nuju bobo 1:30 Ki Ahmad mah tetep we keur semayang tahajud selami datang Bapak Karman ngagedoran janela neng hudang ya si beureum tah hudangkeun Gusti mang ieu teh janari tengah peuting nah asa teu ngendahkeun teuing aya naon ieu teh kita ngagiringkeun kebo ieu ku bapa ieu tah si Ahmad geura hudangkeun ai boga salaki kitu maneng atuh ulah pati-pati deung di deukeutan belegug teuing mang nah mani ngahina teuing rek naon kitu kita ngagiringkeun kebo aduh Gusti salaki aing titah ngagiringkeun kebo Karman ulah kabina-bina ya aing teu deungeun sia teh kapanggih ke akibat di akhir buru-buru jelema beureum kumaha akibatna paladirin Ratna Mintarsih teu kinten teu raosna aduh Gusti kula ngajar ceuk Ratna Mintarsih nahan ambak meuni muntayang kana tempat tidur Gusti hianat amat nek luncat nu geulis kana janela ditewak ku Ki Ahmad neng sing sabar sing tawakal ka Allah teu raos Kang Gusti nah tengah peuting kieu kabina-bina mangawe geura emut ku belegug teuing colodot ya aing teu deungeun mangawe akang titah ngagiringkeun kebo geulis sabar tawakal ka Allah dauhan Allah dina Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim la yulaqqaha illal ladzina sabaru wala yulaqqaha illa dzu hadzin azim geulis dauhan Allah moal bisa nepi kana martabat luhung hal tina kasucian tingkah laku angin jalma anu sabar kabeh jeung moal bisa nepi kana martabat luhung moal bisa mulia manusia lamun teu aya pitulung ti Allah Subhanahu wa ta'ala geulis sanaos dihina basa da Allah anu langkung uninge sawios akang kersa nyeri naon ngagiringkeun kebo duh Gusti Kang tetega abdi mah ya Allah etah Ki Ahmad dangdos sinjang digemolkeun calana hanapeun tuur kopeh beureum diange bae eta ku Ki Ahmad nu geulis mani gogolencengan dedeh teuing aduh Gusti salaki dihina basa Ahmad geureum ya molor besia ieu tamang kebo cekal ya gaplok sok wae Ki Ahmad nu nyekel tamang si Karman nu ngagiringkeun pan ai kebo ti peuting masuk jalalingur ieu ngahaja kebo di jujuran Pak aduh Ahmad meni tokecang nyekel tamang kebo maksud si Karman supaya kalaya kebo eueuh suku kebo jeger suku Ki Ahmad kuat meulit mang pan ieu mah suku abdi pan saing suku kebo goblok sapanjang jalan ye Ki Ahmad teh pinuh ku kasedihan suku meuni ngagara rempeng mangeran maneh ka saha mun nabi maneh ka saha mun bisa jawab mokaha salamet teu meunang bahla bapana Mang Udin salamet teu meunang bahla di tengah leuweung aya suara nu ngidung
nanti bisa jawabna tangtu gede katengna si mayit kana huluna ajur sakabe jasadna ajur sakabeh jasadna kiamat sedih nelangsa ala kadar di dunia dijujuran ku batur kena Allah we lillahi ta'ala kumanah anu ikhlas tapi lamun ngemutkeun ke di alam akhirat manusianya kasah minta tulung lamun teu bersih tina dosa manusia teh pasti nanangan siksaan ti Allah sebab surga jelas teu narima manusia nu kotor leuleungeun mamawa kabo atawa muning nete-nete banurungsit mapai-mapai pancaniti eta Ki Ahmad dina manahna ngear bae maca sholawat barang sumping kanu kagungan hajat jelas kurang leuwih 3:30 sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta jelema beunghar moro ka pakarman da parantos uningan. Man, mana dunungan maneh? Mungkin cenah wengi enjing Pak. Di mana kalaresan aya kiai, sanes bade aya kiai. Oh benar. Ieu keur naon kebo ieu mani tilu? Kange ieu cenah bapak kaporoyogian di dieu saolah-olah kaon. Ngan di antara nu gawe pangbangorna ieu Pak, ieu. Jadi melang nu mawi dicanak we je teh nyaeta malum dah leungeun panjang cenah budak teh. Neuh di sinana teh. Cek nu boga hajat kieu ayeuna man sia ulah nemah ieu kudu saperti imah sorangan. Ieu semah teh tuh semah tuh. Ieu teh kurang palayan teh. Tah maneh teh wayahna jadi palayan euy jeung batur maneh tah. Maneh teh dibere ayeuna pagawean maneh teh spesial bagian minuman. Kopi, air teh, bagian konsumsi ye. Tina minum-minum. Nu model kumaha nu kudu dibere susu. Model kumaha nu kudu dibere kopi. Layanan ku maneh. Si Ahmad tukang naheur caina tah. Bener Mad sia awas ya poe. Eta Ahmad teh gawe nanganagog bae naheuran cai di nu rek hajat. Ai pakarman mah tukang ngomano pala saderek tukang ngilikan tatamu nu maha nu pantes disuguhan cai ya. Jadi berarti ya karman teh Pak jadi bagian konsumsi tukang ngilikan jalmi nu kumaha nu kudu dibere teh cap botol nu kumaha nu dibere limun nu kumaha nu dibere kopi pala saderek ieu pakarman teh ngatur minuman katingalina anu seueur minuman teh cap botol jadi akhirna pala saderek ieu Ahmad 2 dinten 2 wengi teu menak dahar kumaha akhirna kajadianana Bapak